Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat Syaqiq Al-Balkhi Sinaran Ibrahim bin Adham. Dina hiji waktu Ibrahim bin Adham tepung jeung Syaqiq Al-Balkhi. Ieu Syaqiq Al-Balkhi teh nyaeta pun guruna. Saur guruna, kumaha sikap anjeun upama keur henteu manggih milih daya rezeki. Jawabna Ibrahim bin Adham teh, upama di pasihan milik syukuran, lamun keur henteu di pasihan milik nya sabar. Saur guruna, tah nya kitu pisan akur jeung anjing kaula di Balkhi. Ieu Ibrahim bin Adham kaget. Sareng malik nanya, kumaha sikep tuan? Jawab guruna, upami di pasihan milik ngaheulakeun batur anu leuwih butuheun. Upama keur teu di pasihan mah kaula sabar. Geus kitu terus Ibrahim bin Adham ieu nyium kana sirah Syaqiq Al-Balkhi bari sasauran, antal ustaz. Hartina nyaeta anjeun teh guru kaula. Kateranganana di dieu maksudna kaum muslimin wa muslimat di mana bae ayana. Ari jawaban Ibrahim bin Adham ieu anu tadi benar, nyata keur tingkah anu biasa mah, nu keur awam. Tapi keur ahli tasawuf, keur ahli tirakat, nu geus anteb mah, panceg mah, teteg mah, aya deui jawaban anu leuwih tepat batan eta. Cara hiji bapa anu nanya ka anakna anu leutik keneh, ujang keur naon ari gunana ieu panon atau cepil teh? Ieu jawab anakna, keur ngaitkeun kaca panon. Tah eta jawaban teh bener oge. Tapi ari jawaban ti anak nu geus dewasa mah tangtu aya jawaban anu leuwih tepat batan eta. Syaqiq Al-Balkhi mere didikan saenya-nyana ka Ibrahim bin Adham ieu anu dianggap can dewasa. Ku Ibrahim bin Adham, Syaqiq Al-Balkhi di guruan. Ini luar biasa sekali, ini pelajaran yang sangat berharga. Guru kepada muridnya yang sangat sayang, karena memang pada dasarnya sesuai relata kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jika ingin berguru maka harus yang lebih dewasa dan yang lebih warwa. Karena patokan kita berguru bukan pada dasar ilmunya. Ya mungkin kalau zaman dulu ya gampang sekali itu, atau mungkin maksudnya susah sekali ya, susah mencari ilmu sampai-sampai tidak ada suatu kendaraan yang kita bisa taiki. Tapi alhamdulillah terbuktilah orang-orang terdahulu berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Karena kenapa? Karena susah payah mencari ilmu dan berguru itu susah. Terkadang selalu diuji terlebih dahulu kita mau berguru. Akan tetapi berbeda ya, zaman sekarang banyak sekali guru-guru dimanapun berada, di pelosok pasti ada. Akan tetapi jika kita tidak mengutamakan atau tidak mengedepankan akhlak atau adab
terhadap guru, maka keberkahan dari ilmu dan rezeki pun terkadang selalu terhambat. Itulah makanya kita berguru harus selektif, harus benar-benar memilih. Makanya ketika kita menurutkan referensi kitab Tariq Muta'alim, bisa diterangkan bahwa syarat mencari ilmu pun ada 6. Ya, satu diantaranya kita haruslah bisa memilah dan memilih guru yang lebih dewasa dan lebih tua dan benar-benar keilmuannya dan benar-benar hatinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kisah dan hikmah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.